Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber ke Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian kasalapan. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Cobi bah abdi nyuhunkeun penjelasan ti abah atana piti emak. Kusaha abdi diurus nuju alit samemeh yuswa abdi genap tahun. Upami abdi diurus ku eyang kapan sanggem abah sareng emak kapungkur nyanggemkeun akinini abdi mah tos teu aya di dunya. Atuh upamina bae abdi nuju alit dirorok ku deungeun-deungeun. Abdi nyuhunkeun terang saha nu ngarorok abdi harita. Abah mugi ngahapunten bilih abdi langkung sawur bahe carek. Aya sawur nu teu diukur, aya basa nu teu diungang-ungang, ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. Nanda agung pangapunten ku ayana abdi ngadeheus ka abah sareng ka emak dina wangkid ieu sanes bade barang suhunkeun namung aya kaperyogian anu langkung penting kitu ge disuhunkeun ridho ninggalih boh abah atanapi emak ngadanguna kecap abdi nu bade dikedalkeun ayeuna. Sayaktosna abdi teh ditunung ku Kang Rohendi pajar abdi pangnircakeun kalayan anjeunna nganggo nyebatkeun abdi jalmi nu teu puguh bapana. Kawuwuh tadi abah nyanggemkeun yen abdi diurus ku abah sareng emak ti yuswa genap taun. Janten anak saha abdi teh atuh emak? Eulis Marlinah nyaritana bari ngareret ka pamajikanana Darmaji anu gawena kerja motrot. Atuh ku ayana Eulis Marlinah nanya kitu, Darmaji ngagebeg boga rasa kalepasan nyarita anu hartina geus mere gambaran cangcaya ka Eulis Marlinah yen manehna teh lain bapana asli. Awahing ku bingung dek ngajawab antukna Darmaji ngalewas ka tukang pamajikanana ngorejat nangtung. Kitu deui Eulis Marlinah ge kabawakeun bari hate tetep teu geunah sarta tuluy ngaleos. Maksudna dek nalengteng nanya ka Darmaji tina perkara bapa nu sabenerna ku sabab panasaran. Waktu Eulis Marlinah ngaleos pamajikanana Darmaji ngagerewek nyarita tarik pisan pokna teh. Kang Iji, omat ulah dibere nginjem deui duit. Tuman pisan engkena jadi ngeungeunahkeun nu bareta oge meleg-meleg aya 10.000 can dibayar montong keun sina karasaeun ari keur sugih mukti mah teu inget-inget kakolot teu cara aya kasusah lumah lameh lumengis kawas nu heueuh bosen bari nage Marlinah bral ayeuna mah tong make inget-inget kakolot cicing bae da geus geunah senang taya haringhang. Eulis Marlinah malik ka tukang sarta nyamperkeun ka pamajikanana Darmaji anu tas ngawak-wak nyarekan. "Mak," omong Eulis Marlinah bari ngadaptak tepak deku nyekel kana suku pamajikanana Darmaji. "Tobat, Mak. Abdi mah ka dieu teh sanes bade nambut artos. Namung aya kaperyogian ka abah bade naroskeun anu tadi disanggemkeun. Kunaon emak teh bet janten kitu ka abdi sareng naon kalepatanana. Nah emak sasanggeman teh kawasanes sepuh tur abdi teh putra emak sareng abah. Mun bener ge anak kurang mal nya kitu blengles kawas nu miceun bangke geus mentong loba catur itu ieu Marlinah lieur kana uteukna sirah urang asa bejad." Jawab pamajikanana Darmaji bari nepakan tarang sorangan sarta pok deui nyarita. "Jong kaditu tuturkeun salaki maneh atawa tuturkeun mitoha maneh. Urang mah moal jadi pikir bujang-bujang maneh teu ka dieu bubulanan dalah salanggeungna teu nincak-nincak ka dieu oge teu aya halanganana. Gering ulah dilongok paeh ulah dirampa bral deuk natar ngetan ngidul ngulon ngaler oge moal dihalangan. Ayeuna mah rumah tangga eukeur senang eukeur teu kudu mika ingat kanu jadi kolot papai baraya maneh. Kajaba lamun salaki maneh hutangna mayar pe ka dieu deui ngan tetep pikeun urang moal daek-daek deui nulungan 1000 kali aya kararepet oge pae hirup cicing jeung nu jadi salaki urang mah geus teu werat nyanggah maneh komo kitu maneh sasatna deuk ngadon nomro di dieu." "Ya Allah Gusti," Eulis Marlinah nyuuh dina suku pamajikan Darmaji nginghak ceurik kanyanyerian mana kudu jadi salaki ditundung tina jalan disangka pajar gede beuteungna teh
mang nirecakeun katambah datang kanu jadi kolot anu maksudna dek nyiruruk satungtung can ngajuru bari arek niiskeun pikir tapi buktina tibatan menang kabungah anggur ditambah kenyerian ditolak sapa jodogan kudu jadi kolotna anu nyata Darmaji jeung pamajikanna teh lain indung bapa asli sakadar kasebut kukutan. Mak mugi ngahapunten ka abdi kalayan heda kaweningan galih ti emak sementara waktu sate acan abdi ngalahirkeun bade ngiring bae di dieu margi abdi teh sasatna ditunung ku Kang Rohendi perkawis sametan sanaos abdi teterang ge insyaallah bade satekah polah milari kanggo mayar namung nyuhunkeun sarantos dugi ka abdi ngalahirkeun kasaha deui atuh abdi nyalindung nitipkeun diri yang sangkeun badan ari sanes ka emak sareng ka abah. Ampun emak mugi abdi widian saheulaanan di dieu tos ngalahirkeun kitu teu sawios-wios abdi teu kengeng ka dieu deui oge upami emak leres-leres parantos ikhlas ka diri abdi kalayan teu diangkeun putra ku emak tetep batiniah abdi 1000% emak rawuh abah teh pujaeun abdi lahir batin piraku emak sareng abah teu bade ngahampura kana kalepatan putra pan tadi oge sagalak-galakna macan tara aya nu ngabinasa anakna kalayan sepuh teh lautan hampura muga emak kersa ngahampura kana kalepatan abdi dumeh tos lami teu ka dieu kalayan aya patali sareng pun lanceuk kagungan sametan ka abah. Aduh ampun emak abdi hampura saha deui anu baris nyangga abdi ari sanes nu janten sepuh omong eulis Marlinah nyaritana selang bentes selang henteu kusabab dibarungku inghak-inghakan keukeuh peteukeuh minta diidinan nyiruruk satungtung can ngajuru. Marlinah entong kahelokan nyebutkeun saha tuturkeuneun maneh tadi geus dibejakeun tuturkeun salakina atawa tuturkeun mitoha maneh anu baris ngarawu mangku diri maneh cuk-curug dulur papai baraya maneh dulur sareng baraya abdi eulis Marlinah ngahulang. Heeh jawab pamajikan Darmaji bari nyangkatkeun sukuna anu keur dipuntangan ku eulis Marlinah. Saha atuh emak baraya abdi kapan suruh emak kapungkur teu gaduh baraya deui estu abdi nunggal lah meunggeus Marlinah ceuli urang geus asa mapeg ngadenge omongan maneh jong ka ditu gara balik deui kanu jadi salaki kalawan bejakeun ka salaki maneh perkara hutang kudu dibayar dina minggu-minggu ieu lamun teu mayar ulah majar maneh pasti ku urang dilaporkeun kanu berwajib dianggap penipuan ngarti. Geus nyarita kitu mah pamajikanana Darmaji ngajengkat ka tukang sarta pantona digebrugkeun tarik nakara gantungan lampu listrik kuat ka oyag-oyagan. Gusti nu Maha Suci nah kabina-bina teuing hirup abdi teh dugi ka kieuna naon nu mata kieu teu nyana baris nyandangan ganjaran jol nu jadi salaki kitu jol nu jadi kolot kieu la ilaha illallah dodoja kabina-bina teuing utun inji mugi sing kuat kitu ceuk eulis Marlinah sasambat kanu kawasa bari cipanon murubut rag-ragan awak asa leuleus daya tangan pangawasa geus kitu jeung nangtung maksudna deuk nyamperkeun deui ka indungna di dapur tapi kakara oge ngalengkah indungna geus ngurunyung manten ka jero. Mak eulis Marlinah ngagero bari sorana mani haros-hos. Mugi abdi nyuhunkeun dihapunten bilih leres aya kalepatan boh anu karaos atanepi nu teu karaos kalayan abdi panuhun widian ti emak bade ngiring bae heula di dieu satungtung abdi teu acan ngalahirkeun. Eulis Marlinah cuk urang oge tadi geus dicaritakeun perkara deui nyiruruk mah teu aya halanganana pek teu aya halanganana ngan soal hutang salaki maneh wayahna kudu bisa mayar heula bisi maneh ngarasa teu geunah bral cek urang oge tuturkeun mitoha maneh anu jegut piraku teu bisa ngarawatan anak minantu. Jawab pamajikanna Darmaji nyaritana dibareng ku paroman anu geuneuh kalawan tetep nolak kana permaksudan eulis Marlinah deuk ngadon nyiruruk saheulaanan sarta pok deui eulis Marlinah nyarita mani ngageuri. Mak mugi widian bae atuh abdi ngiring di dieu samentara da kasaha abdi nurut ari sanes kanu janten sepuh pan emak sareng abah teh indung bapa abdi
piraku mah bade ikhlas tega ka abdi onaman. Itu mah sanaos dinyaahna oge kasebatna mitoha moal sapertos sepuh sorangan. Nyuhunkeun widi bae atuh mah abdi teh teu kinten nalangsana. Mana kuno jadi salaki dituding. Kari-kari ayana abdi jumerit nyuhunkeun panyambati mah sareng ti abah. Na putra saha atuh abdi teh mah? Anak saha? Pamajikan Darmaji malik morongos beri panon ngadilak. Ya Marlina, tong loba catur cek urang ge. Kari tergantung pikiran maneh. Jung kaditu geura susul dulur papai baraya. Teangan ahli-ahli maneh nu baris ngarabu mangku. Bosen deuleu nulung deui teh. Halik nyingkah bari nage lah gandeng deuleu ngocoblak wae. Nyingkah kaditu gubrag standar digulingkeun ngagubrag tarik nakar nepi ka Darmaji norojol ka jero sarta pok nanya. Kunaon eta teh mana ngan hayang dordar bae kawaslin ieu mah? Tanya Darmaji bari ngareret ka Alis Marlinah keur nginghak cerik. Tah nu geulis, tayo kapatutna datang-datang adon amuk-amukan kawas nu teu hidang. Alus puguh ge mulang tarima diurus ti leuletik ayeuna kawas kitu patut. Usir kadinya Kang Iji, tuman, pabejuh kitu mah kagok teuing. Tadi aku kolot abong kena lain anak menang ngaberejelkeun sorangan. Dasar bapana kawas nu burung ka anakna ge nurun. Omong pamajikan Darmaji bari ngalewas kaluar ninggalkeun Alis Marlinah keur nginghak cerik menika nyerian. Ayeuna mah kieu Marlinah, batan aya kajadian anu teu dipiharep. Leuwih hade jung kaditu balik deui ka imah maneh. Abah mah geus teu bisa kumaha. Tergantung mana tong boro maneh cacak abah ge teu wani nambalan ka mana. Nu matak jung kaditu wayahna balik ke di mana geus lemper kalawan salaki maneh geus boga duit keur mayar hutang. Prak deuk ka dieu deui mah. Nu matak jung kaditu wayahna balik ke di mana geus lemper kalawan salaki maneh geus boga duit keur mayar hutang. Prak deuk ka dieu deui mah. Ceuk Darmaji anu harita kapangaruhan ku pamajikan yen Alis Marlinah kudu balik deui ka imahna. Ma, abah, janten abdi teh teu kawidian ngiring di dieu. Alis Marlinah nanya bari cengkat netep beungeut Darmaji. Lain teu ngidinan Marlinah ngan. Ah, sawios bah. Ceuk Alis Marlinah megat kalimah. Mung sakieu bae nedapi doana. Kalaya nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan abdi lahir batin. Abdi rumaos nyesahkeun ka abah sareng ka ama anu teu acan tiasa mulang tarima. Insyaallah upami kitu carana mah bade permios bae. Kalayan sakali deui neda dihapunten anu kasuhun. Ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal samudaya kalepatan abdi. Permios abah. Korejat Alis Marlinah nangtung tuluy nyolongkrong ngajak sasalaman bari sumugruk cerik sarta geus kitu mah jut bae turun malah teu kungsi ngareret deui tuluy ngaleos indit bari leumpangna rada rumanggieung siga nu laleuleus. Urang kocapkeun pamiarsa ayeuna kaayaan di bumina mertua Alis Marlinah. Kring 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 bel disadang ngirining 3 kali sarta berai panto dibuka ku hiji awewe. Bade ka saha nyai? Dupi ibu aya bi. Oh, juragan istri kitu nyai. Muhun. Aya namung nuju kulem mangga atuh kalabat. Ceuk hiji awewe tayalian bujangna juragan Sukmaja nitah unggah ka Alis Marlinah anu harita keneh abus ka jero sarta gek diuk dina kursi jok pernekel. Punten wae nyai pikantun sakedap ku ibi itu pamang ku pidameleun di pengkar. Mangga bi lajengkeun nuju barang damel mah. Geus kitu mah bujang mitohana ngalewas ka tukang Alis Marlinah cunggelik diuk sorangan di tengah imah. Panona teu boleh ngareretan kana lawang kamar mitohana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah nasib teh kabina-bina teuing. Manina teh semplek nincak semplak. Nah perwatok nu dikandung kitu atawa memang geus kuduna kieu nyangga katunggaraan. Teu sangka teuing Kang Rohendi dugi kaluas teu ngangken turunan salira. Duh Gusti, pamugi neda dikiatkeun iman abdi. Kalayan neda dipangyadarkeun kaayaanana pun lanceuk.
sinareng muga anu janten mertua sing welas asih ka abdi. Kitu garendangna hate Elis Marlina tuluy jadi ngalamun mikiran kana kekecapan nu jadi indung kukutanana. Teu sangka baris mere tindakan anu matak nimbulkeun cerik batin, nyeri alah batan digerihan ku hinis, luas ikhlas teu daek nampak malah ngungusir. Kira menang 3 menit tisantas ngalamun Elis Marlina ngareret di kalawang kamar, katingali mitoha awewena norojol ti kamar. Atuh gancang Elis Marlina cengkat hatena ngarasa bunga sarta tuluy munjungan tanda ngajenan kanu jadi mitohana. "Mi, damang," omong Elis Marlina bari nyolongkrong munjungan. "Cager jeung Rohendi ka dieu," ular ibuna Rohendi. "Geus kitu gek calik dina kursi nya kitu deui Marlina diuk urut tadi tuluy nyarita deui." "Henteu Mi, abdi bae nyalira." "Na kunaon cenah Rohendi geus heubeul nakar teu ka dieu-dieu? Sibuk ku pagawean meureun nya?" Menang sawatara menit Elis Marlina ngahulang boga rasa bingung dek nyaritakeunana perkara nu jadi salaki. Ceuk pikirna dijelaskeun kumaha teu dijelaskeun kumaha sok inggis jadi papanjangan, tapi akhirna Elis Marlina nyarita. Kitu ge teu boleh mindingan kanu jadi salaki. Kusabab lamun dibejakeun laku lampas salakina sok inggis nambah-nambah, saleuheung meueus lamun mitohana sadar, kumaha upama henteu geus pasti malik nafsu. Numawi Kang Rohendi teh Mi sering tara mulih, namung sanes tara mulih ku jalan amengan, nya kitu teh bae sibuk ku padamelan, sering dinas luar, rupina amih oge langkung uninga. Kan bae ari mindang tara balik ku jalan dinas mah teu nanaon. Da nya kitu Rohendi mah tibareto loba dinas luar, bubuhan manehna mah kabilang kapake ku dununganana. Balik-balik kanan ngotok ngowo bae di kantor. Ari kitu mah loba dinas luar, sajabana ti aya leuwihna tina gaji teh, nambah-nambah pangalaman. Keun doakeun bae masing salamet da ngabelaan urang keneh. Mun kitu mindang tara balik ku jalan ngancrut, boro-boro eulis kasebut pamajikanana dalah amih ge teu satuju. Didoakeun ku amih sing pinanggih jeung kabagjaan, kolot mah eueuh deui nu dipenta iwal nu bener jeung cager bager, mihapekeun sing runtut raut, sing bisa silih PHP-keun antara salaki jeung pamajikan. Saupamana mati-mati liuk eueuh ragap teu aya ge, ari runtut raut tiis ceuli herang panon, bunga kolot mah ngadengena nu jadi anak repeh rapi. Komo bari jeung manggih kanugrahaan mah kacida atohna. Peperieun ku kolot dibantu-bantu henteu, da puguh ngandalkeun papahna. Batan sakitu geus teu usaha sakadar boga pangsiun. Ari eta kakandungan teh geus sabaraha bulan Lis? Mun asa geus gede kitu? Saur ibuna Rohendi tuluy naroskeun perkara Elis Marlina kakandungan bari ngareret kana beteungna anu mendeyang. Numutkeun etangan paraji mah parantos 8 sasih ayeuna Mi. Rupina upami ngala ka 8 sasih teh mah atau sasihna panginten. Rekutan geus 8 bulan. Laras, jawab Elis Marlina bari tungkul geus kitu pok deui nyambung caritaanana. Manawi kieu Mi, wireh abdi ka dieu teh saperkawis hoyong tepang. Kumargi tos sakitu kalamianana. Kitu ge sanes abdi tambelar kanu janten sepuh. Mung larasan dinyana mah amih langkung uninga kaayaan putra, mugi kersa ngahapunten. Atuh kalih perkawisna kumargi Kang Rohendi sering tara mulih ku jalan dinas luar. Katambih-tambih abdi nuju kieu sasatna, upami sabroleun teh mah sabroleun inggis karaos siang wengi sakinten upami kaleresan Kang Rohendi aya eta we inggis nuju teu aya. Mangkaning si bibi mulih janten abdi teh ngaraos cuang cieung. Kukituna manawi amih ngawidian kalayan teu aya kaabotan, abdi teh bade ngiring di dieu bae heula sanes ari bade ngaririweuh itu ieu mah. Margi di ditu teu aya sasaha, omong Elis Marlina nyaritana mani ngageri bari sirah melenguk tungkul nandakeun keur sedih pikir. Ih, ari kolot mah Lis, bae teh teuing mau burung dirabu di pangku, komo kitu ningali sabroleun ngan wayahna bisi kurang kacumponan dahareun, muga ulah kurang-kurang nya ngahampura.
Da puguh tadi geus dicaritakeun kaayaan kolot batan sakieu ular ibuna Rohendi sasauran anak mani ngagalindang matak ngeunaheun keur nu ngadengekeun tapi mungguh karasana keur kana batin Elis Marlinah mah ngarasa suka sedih sukana dumeh ditarima kuno jadi mitoha ari sedihna ras ingat kana carita anu jadi salaki jeung kolot sorangan. Kumaha ari Rohendi ngajurungkeun Elis arek di dieu atawa memang kahayangna Rohendi? Ari ngajurungkeun mah henteu mi mung maksad abdi bae hoyong di dieu. Heeh, kajeun ari kitu mah ngan sakieu bae ti amih mah kudu ngawayahnakeun maneh dina teu ayana rezeki atuh aya bae dahareun diasongkeun dina teu ayana kudu ngabula kawayahna. Perkawis eta mami teu janten emutan kumaha parengna atuh aya bae teu daeun kalayan dipaparinan panginten diteda ku abdi atuh sawangsuna dina teu ayana etang-etang tirakat. Tah syukur ari boga pikiran kadinya mah sur ibuna Rohendi henteu kantos panjang lebar kulantaran ngadangu sorak bel ngirining atuh kojengkang bae kapayun maksad bade muka panto. Batin Elis Marlinah ngalenyap ngadenge sorak bel teh sok sieun Rohendi datang tapi sanggeus panto dibuka hatena ngemplong deui sing horeng nu nyadakeun bel teh juragan Sukmaja tayalian ramana Rohendi. Har geuning aya se mata teh geus lila Lis sur juragan Sukmaja nyamperkeun ka Elis Marlinah. Parantos pah kumaha wilujeng? Jawab Elis Marlinah bari nanyakeun ngorejat nangtung bari munjungan. Mulih ti mana papah teh? Cagel dina waktu ieu mah biasa teh bae papah mah tas udar idar tambah kesel bongan cacing di imah eueuh pigaweun sakadar nundutan. Nah teh jeung Rohendi ka dieu teh? Henteu pah, abi bae nyalira kumargi Kang Rohendi mah nuju dinas luar. Parantos aya panginten saminggu mah, jawab Elis Marlinah tetep kalakuan nu jadi salakina mah di kilungan. Keun bae da biasana ari pagawe mah kitu kuduna geus karasa ku papa sorangan. Nyata kieu papahna sur bojona nyambung cariosan bari gek calik gedengeunana. Ku ayana si Elis ka dieu teh taya sanes goreh nuju ka kandungan syaratna sabroleun. Ari kitu juragan Sukmaja megat kalimah bari masta kana unggut-unggutan. Sawerna kumargi Rohendi sering tara mulih ku jalaran dina suara kota katambi-tambi di ditu teu aya rencang nya anjeunna teh sasatna bade ngadoon ngalahirkeun di dieu singkatna mah. Tah ku kituna ari abdi kitu teu ngalalangkungan papahna atuh suruh papa ngawidian nuhun henteu bae teu aya sawios-wios. Ari keur papa mah nyarek moal nitah moal kari tergantung jenisna dek ngadon ngajuru di dieu teu aya halanganana da lain dideungeun-deungeun atuh rek di ditu bae da di imahna sorangan ngan sakieu bae pamenta ti papa keur ka Elis mah kudu wayahna dina teu manggih dahareun kurang sugema. Maklum urang teh lin aya kasebutna nu hudang ngajuru sajabana hayang mareg dahar teh sok loba kahayang anu sejen-sejena tangtu ku amihna ge karasa meureun. Uler juragan Sukmaja sasawuranana teh teu weleh ret deui ningali beteung Elis Marlinah kaciri siga keur aya kasusah. Ih kantenan bae papahna karaos ku abdi oge sur bojona. Perkawis ku nenda-nenda kitu nembe getos disanggemkeun ka ami eta mah kumaha parengna atuh salajengna ka papah disuhunkeun sihapunten anu kasuhun wereh ku abdi diririweuh sasatna nyesahkeun kanu janten sepuh. Teu jadi soal ari keur kolot malis da tadi ge kolot mah jarian anak-anak asa piraku we kolot teu daek ngarawu mangku komo kieu sasatna nu jadi anak dek nomro ngan aya papah ge anu dek ditanyakeun ka Elis nyata ti baranggok nepi ka ayeuna geus ampir setengah jamna ningali paroman Elis asa beda ti sasari kawas keur aya kasusahan eta kunaon Elis teh henteu pacogregan jeung Rohendi. Teu nanaon pah mung ieu bae rada teraraos puguh abdi teh tos 2 dinten, jawab Elis Marlinah bari rada kaluas kalius micen beungeut siga nu era. Asa piraku atuh papana
make pacogregan sagala naon anu bade dipersoalkeun. Mun kitu liuk eueuh ragap teu aya tah nembe bade pacogregan ieu mah saung alit-alit ge gaduh usaha nuju angwan saeutik-eutikeun aya bade naon deui nu diemutan suruh bojona juragan Sukmaja ngiring nyambungan. Perkara pacogregan mah teu kudu tina soal liuk eueuh ragap teu aya bae amihna. Najan anu saliuk bae oge sok rajeun pakotrekna. Tina naon bae jalan-jalanna mah nyarita kitu sotenan ieu mah bisi cenah henteu aya persoalan naon-naon. Nya syukur bae balik-balikanan sok papaseaan teu aya untungna malah era ku tatangga isuk dar sore dar. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.